Panas amat di awak mentoli. Oh bobot aku yuk. Yang baru tuh nyemes orok ieu ngajedag. Panasan. Ayo. Wah, goblok dia. Ya doyak air kilo. Orang di final lawan mana ya? Bengang buat yang wanjek. Dari orang tulisnya. Oh. Ini lagi presiden mah ya. Mokok yuk. Sila. Dimaki bae mun bebek. Dah kuluk mandi bae. Nih, sia mangerakeun. Budok lah yuk. Arah dentan cing deh. Wah, nyancir sereng es bae. Yang orang ngobrol-ngobrol sotik yo, Bo. Sih, kasih ini hidup. Joker kamar teh gen urang teh asana di inya. Kita ulin teh ka saung kagus nu baru teh ya. Oh, tahan honya. Cerita-ceritaan. Nyo, ya Bu. Manehna ge ieu ngalamun bae. Kamar ge ko yang ditanya tanya ngalamun mikir naon Bu? Pemikiran begitu. Ya manehna ge ngomong ka ke kamar teh ya, aing mah mending kene hirup di leuweung cenah daripada hirup di lembur mah. Emang kurang gitu. Kitunya ho. Yang kawin bentuk. Hei, aseren sih. Berarti bisa yang kawin pemikiran gitu. Mau buat nyo, is orang kalau bung bae cuman ndak udi mah tadinya. Oh, tadi Udi mah aing nang tadi teh. Oka itu bae ke sauna. Hanya orang ngesan song baru, bari ngopi-ngopi orang di dinya. Ayo. Cuman Kopi kopi bae. Ayo. Yuk. Jalan mata kopi mana gitu? Tuh, ini nyabang kieu. Di searching di Google ini. Wih, loh. Tutup benar mata ngembe ka di bawah, kakak katu. Rasa dia karasa. Ayah teh anjau tuh. Tuh, kadang kuda libur tuh. Gitu. Mana on gitu? Gimana saung gitu? Gede amat. Mana dia? Tata. Mana? Tuh. Kadeuleu ku aing mah. Eta teh masyaallah. Oh, tetah. Oh. Oh, tekan orang kita kana kuda bodenya. Nyaho aing ge eta kebon cau sadi aya cauan eta. Dia mengarang. Kata kebun sawu buka bagi cauan lah. Dia kebun sawu buah dangdut. Ayo kurusing aing yuk. Tahu Aing naon? Tuh, di mana tuh? eta mah ke baju hidung. Ini Masya Allah, ya Allah, iya masih. Tapi aradem teh yuk, ilung tuh. Kelar teh aradem. Oh, tenang ya. Kadeu buai. Aman mo. Tekan deuleu. Mana paen teh? Bubut sok penak yuk. Bersih, corona. Oh sih. Oh ya, lanjut. Dinya aing kena kagus ya. Kemana gitu dia? Nah, kan dia. Oh. Yuk ya. Assalamualaikum. Bukan. Naon kaji. Cager corona. Cager. Celiknya. Baik ya. Pandengnya mah ngopi sing ngelamun teh enak gitu. Biasa kaji ya, bu. Lalir bae pugu mah ya. Si ngulik itu otaknya udah. Nunggu dua ngelilitan ieu teh mah sepul teh mah kajujut. Langsung kita. Nek ngopi. Ibu. Tadi bener nih apa sih? Kaji nih bekok di dia mah. Kamana bae yuk merantau teh kana yuk. Bae, Bubul aja jelek lain. sama Bang. Corona. Bekok ieu. Calikok. Ih, dok. Celek. Ku gagahnya. Eta lain beutik kalapa eta, nanya mama lain. Tunggul. Nyaho naon? Nanti Eta tempat diuk nyaho naon? non. Nyaho. Entar. Beuti dangdeun. Dangdeun si bekok eta ko ini gadinya keun. Ini nyoy ya pakai ieu ge. Ada tahun ente.
Iyalah. Hei, Tak asalnya kok. dulu aing dulu. Kagak nyadang geus sagede kitunya. Oh, Ieu mah bini ge beda deungeurna. Beda. Mun bini dia gede yang ngabraha. Ngamdang-ngamdang. Lain iya, pangling mah aya iya, pangling mah iya. Di lembur teh anu ngomong, hayang iya hirup di leuweung kieu aya naon? Jadi kieu carita nama ieu nya, koknya. Rehannya. Berarti ka dieu ieu, dulur-dulur ieu hayang panggil jeung kakak ieu nya. Begitu nama? Hayangnya ho berarti nya. Begitu nama. Carita nanya. Iya. Bisa cicing di leuweung kieu nya. Hmm. Tapi aradem kasep cicing di leuweung mah. Adem ayem pokona mah. Tuh, kakak mah. Gaduh soang tuh. 1 2 3 4 20 belas buahnya. Main teh sijang ieu, bacakan urang magailan yuk. Karak jadi saungna yuk. Daging soang mah teu ngeunah. Alot. Alot cakolot baheula mah. Laju ieu karasep ieu kabehan ieu dulur-dulur. Hayang ningali saung baru nya. Mana saungna? Hayangnya honya saung baru kakaknya. Iyalah. Tuh, saung baru kakak ieu karak jadi tah. Ieu nu dua saung gitu nya. Hiji sabenerna mah saung nanya. Hijieun dua gitu tuh. Tenaga. Eta nyaho si kasep. Oh, yang mah jadi dua dong na. Pugu ieu kakak ieu teh gaduh embe ieu kasep, gaduhna gitu. Soang. Ieu ngomong-ngomong eta saung anu di tengah tadi teh, saung naon eta? Eta mah boga Mang Ucil. Eta mah usaha Mang Ucil. Kandang kudanya. Teuing eta. Tasiram kandang ontak tadi teh na. Wih, nggak bisa dikepet bae. Aya kanang ontak sagala di kampung urang. Laju hiji saung nah hayang deui hiji deui, rada gede hiji deui mah. Muat tadi 20 dulu mah. Kayak sarahayat ge muat beureun. Iya, ari rakyat Abraha asup. Kok kumaha rakyat Abraha teu asup cenanya. Iya, asup. Mereka kena di lame urang geus kumalegana. Ndek neuleuannya. Tunjukkeun bae meureunnya. Oh. Oke, gampang. Geus kitu karaka ditunya. Heeh. Hayang ngadenge carita meureun hayang. Ada cerita lah boy, kunaon yuk? Enggal poe ditanya ngalamun. Tapi sauna hayang leulan teu. Gampang. Bos, cerita tedan, bos ceritakan lah yuk. Naon yuk? Jadi kieu ieu nya caritana nya Ciko nya eta Rehan kumaha yuk? Bekok nya Bekok kan geus lilanya jeung kakak di dieu jadi tukang sapunya. Pokona mah ieu Bekok di dieu mah beunghar ngadaharan tai soang bae. Pan loba soangna. Tanya tata kok, akan kok. Makana Bekok mah di dieu beunghar ngadaharan tai soang. Kok Ciko hayang ngadar tai soang. Ya kok. Embungnya tunggeus berarti embung teu beuki ari Rehan mah kamari teh ge ngadenge mah nya Rehan geus pernah ngadahar teh kotok manehna mah. Jadi langsung bae urangnya kana caritana nya Langsung. Heng kawin. lain jadi beginding sabenerna mah kieu jadi kieu ieu dulur-dulurnya meni masya Allah bae ya Allah teu dibejakeun ka dulur nu di lembur baraya nu di kota tatangga nu tadi teh bising aya omong kula nu ngabentur kana tur ngabentar kana tarang nyeredet ka tikoro ulek-ulekan dina liang tai hampura dulurnya dihampurakeun teu Panjang amat aing mah. nya Ulek-ulekan di liang teh segala. Liang teh soang tanaon. soal liang taian bool soang jadi kieu dulur nya makana ieu kakak hayang cicing di leuweung nya tapi aradem ieu kasep di leuweung mah masyaallah bae nya urang bisa neuleu nanaon bae di leuweung mah Monyet. monyet nage dong sia gitu Bro. boy Dikas bro. jadi kieu ya nya urang miskin nya diomongkeun teu dek usaha cenah urang kaya diomongkeun sombong cenah kufur nikmat cenah nya bari muncrat ngomongna ge Kuah nanya. Cirat. Pak boran mun kieu. urang keur usahanya terus bangkrut diomongkeun nyocohkeun segala Terus gimana? ya udah begini jadi Lantas untuk apa hidup? nah itu mending kena cicing Salakan kita mah kok. mending kena cicing bukan berarti tuani gitu ya kan mun bahasa Indonesia nama diam bukan berarti takut ya kan ya Siap. gagahnya ngomong bahasa Indonesia nya Ilmu di mana? gitu Ilmu di mana kak? ilmu di tampang Iya banyak, jantannya berpanajem. berpanajem
Jadi gitu nya kaset. Jadi orang serba salah cicing di lembur mah. Komo di lembur orang. Serba salah bener. Kieu kitu salah, kieu salah. Eta nu ngomongkeun teh teu mikir kana anakna gitu tuh. Tetangga tanya. Oh, Mikir 2 kali. teu mikir kana anakna. Aing mah hayang nanaon ge sorangan bae. Aing pan hirup komo. Bu, ti leuletik, kamun hayang nyawa mah ditinggalkeun kolot pan. Hayang nanaon hayang HP bu. HP na gitu gagah. Indomie ya Indomie. Merek somai. Oh, ini Indomie lain. Lain. Somai itu. Nya. Keren. Asren somai na. Sayumi buat temennya, merek lagi nya. Somai pokoknya nama HP na ge. Sayumi. Oh, Sayumi. Jadi mahnya aing mah hayang nanem ge sorangan. Tapi eta nu ngomongkeun kana aing eta teu mikir anakna mah hayang motor masih ku kolotna kok. Ya kan? Hayang HP ku kolotna, jajan ku kolotna, komo doang aing nya koknya. Beuh. Urang mah jujurna hayang dahar bae ge mun kudu dicaritakeun mah mulung tangkil heula, mulung kijing heula. Euy, Karakan ke dahar. karet dahar. Tangkil dijual, kijing diolahkeun. Duitna pakai meuli bea sokok. Euy, Kebayang geus. sebeuhnya. Nikmatnya kok. Nikmat di akhirat. Waktu dunia akhirat. Isi katipan naon kitu. Ilmu Jaskeun bae kok. ieu. Oh, Ilmu naon ieu? Ilmu ieu. tuyuknya. Tuyuk. Woi, Ngakanan teh song gua. Yo ya. Calakan ieu. Nah, dari tonggo tadi sih. jadi isi mah ditonggoh mah. Paud. Jangan si Paul dinya bae ngala. Atau mesti serahkeun kana si PAUD gitu. Sertifikat ya. Bu, sertifikatnya mah henteu. Ulah eman. Ulah. Yang ngisi Jadi, doang. heeh, gitu. Ngisian bae, ngisian. HS dahar, ngopi ngising di dinya gitu. Nanggon. Atuh ulah. Rungkan Siti. Dong jelema pengkor. Siti dibawa-bawa deui bae lain ieu kopi. Surut gitu, Bu. Bolong Eh, Cak lagu teh mah tinggal tetes terakhir. Ah, mantap. Nikmat. Dudi kok. Hah? Kok, ini kopi sih. Ya, bawa kopi na nya. Tawan heula. Lapangan heula. Kayaknya tahu ya kopi. Jauh kopi nage, air gelasna doang. Musuh. Wah, kopi nage beak, air gelasna doang. Ih, aing ngopi ge eueuh. Yang sebari muli di jalan tadi. Anda balik poli ge. Aing pa ya, dia kan jauh. Bisa burung isinya apa? Oh, jauh ka warungnya. Ieu jauh ka warung mah. Rek nanaon biasa. Dahar ge kumaha coba dahar? Aing nyaho tuh, kami dahar na jeung si bokok naon. Teu nyahueun. Naon? Jelaskeun kok di leuweung mah. Tai soang. Soang kenal. Nyahok kijing. Oh, Toek nyaho. Anu dang. Daharna ge. Toek kami menyakoknya. Iya nya lain tadi pas tentang dah. Bu ulah lentah mah ulah. Bisa dipais. Bobodo supa. Ulah ada kena oleh. Yang Kriste dah mah. Nah, tanya ke bekok gua udah supanya kok. Supa lagi supa ieu buat tanggil enggak? Lain. Pelutung bonya. Semuanya. Dangder dia tah. Buat tak apa yang ngajit hidup lagi ieu. Mulak. Aduh, bener. Lain. Ayo, nek neuleuh ka saung nu baru. Tuh, saungna tuh. Tuh, Numpang yuk. tuh, saungna tuh deuleuh heula tuh. Gede nya saungna nya. Buat aya ieu teh potong lain hiu teh naon? Beuh. Eta urang keur miara naon? Tutut. Tutut karaca teu nyaho tutut mah. Ayo ge, ayo. Oh, urang mah dilong gitu. Tilok make sandal urang. Pepengeng. Ayo, Ciko. Kasih kakak jangan maju teh beureung kakak. Ngejek teh soang. Woi, moal, soangna ge nurut. Tas hujan ieu, tas hujan. Jadi lalaunan leumpang nanya. Lalaunan. Ieu bising leueur dong, bising leueur. Oh, san leueur.